Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepan dawukeun deui sareng acara Carita Mapan Isa dina judul ning carita Jawara Ibu Hamaung. Kurang ajar sesiran. Namanya Aisyah ku sia. Beliau ngesasi. Jadi sia. Mau jambus ya din. Kini mancing galur ieu carita Mang Dedi Mulyadinata di 107,7 SMS FM Sukabumi ngahaturkeun wilujeng Bandungan tedugikeun ka Arengsona pilih ku galih anu sayana singkahan kumanah anu awona anggo piontengan enggoni urang lumampah di alam dunia. Dina mangsa tur waktu anu sarua Wirapati kadua kala surya disarengka tina panyumputanana gandlang atuh ralempang muruka hiji imah nu gede jeung lega pakaranganana anu dituju teh horeng si mana horeng imahna Pak Haji Asikin nu kawentar jegun bunghar kasohor kahot luhur kuta gede dunya loba harta buncir deui. Eta atau mana tarik itu cek Wirapati ngaharewos ka kala surya. Benar sok bukakan panto maksudnya panto pegerna ringkit we kabeh lah marang nu gede hargaan mah utamana pisan duit jeung emas. Kala surya terus atuh harta maju ngadeukeutan panto pager cegug aya anjeunna gogog tapi Wirapati rikat sepet nyabut peso balati terus dilempageun kata anjing anu keur ngagogog hiu gui hiu sam gui anjing ngagui terkejut kata peso nancem kana tikoro anjing nu harita keur ngagogog nya jempe saharita terus ngagoler adug songko kokosodan ngecek urang mah nyeri melingan anjing sia ngagohan gaing cek Wirapati ukur utus. Mentang omong sok lompat sok buru loncat buru. Kala surya marentah harita ka Wirapati. Terus ngaraan panto panderbu Wirapati ka jero pakarangan. Mebeh lempang nguruk ka imah. Rat-heret heula bisi aya nu nangenan meureunana. Barang keur lieu kitu. Di belah kulon aya nu ngolepat ka pipireun eta imah. Les teu katempo deui. Atuh asa aman we Wirapati teh. Terus ngaringkahkeun suku ngarah panto hari. Dituturkeun ku kala surya. Nu geus tatan-tatan sadia pakaran. Bisi pribumi hudang terus ngalawan. Sareng. Harita Wirapati ngaluarkeun hiji alat. Biasa we paranti nyokel panto. Reket. Strek. Brai engam. Cahaya lampu ti jero ngawur kaluar. Atuh sakilat beungit kala surya kacaangan gancang ngaringker ka deukeut gorodong tapi hanjak ka geus kanyahuan ku jijama nu aya di pipir teh. Horeng eta teh Wirosada ka kerot huntunahan amarah hayang geura-geurana wak bangsat tapi Wardi can aya tanda-tandana datang. Aduh jelak kana kamarana Kang Wardi tatuh non sababna eueuh wae aing mun kabur-kabur terapur ceuk direnteusning hate Wirosada bari jeung taki-taki tur iantna rek ngarajang kata musuh tapi encan wani perang ngadagoan heula Wardi tekung sirila teh belah wetan aya nu tingkolepat beraju hiding malahan mah aya nu langsung ka hareupeun imah Pak Haji kantara dedeganana mah Wardi eta teh atuh punggung Wirosada mumaheun
Gero harita. Ewak! Ewak! Ayo cawak, nih esuk seorang ayo kepung! Aya nu ngagorowo kitu Wirosada atuh jeleng-jeleng jalma-jalma anu ngepung ngaluncatkan kana pakarangan imahna Pak Haji. Ngajega hareupeun pantos sadeungkeun Wirosada rikat narajang kala Surya anu harita teh katempo ngajengpok rewas. Sabab teu nyangka yen bakal kitu. Yo, apa? Keplos atuh bedog Wirosada ngeplos ngakan angin. Sabab kala Surya rikat ngagiwarkeun awakna. Nah, jadah teh saha Kala Surya nyentak bari jeung ngirimkeun perut anu buleud anu katuhu kana dada Wirosada. Atuh, gila. Aplos, perut ngelepas ngahakan angin. Beledung atuh kana tehan. Siang, zetok. Ngajejek bobokong ku Wirosada harita. Bolah, cengkap. Nangkarak bengkang atuh harita. Yuk bedung tin korepat kana beheung. Kana beheungna kala Surya anu ngepung paheula-heula ngadeg. Tapi gereleng si kala Surya nu buruk anu keur ngepung. Jedak, buru. Dua ronda rubuh. Kageleng ku awakna si kala Surya nu ngagerelengkeun awak. Wirosada leuwas sok sieun ronda ruksak. Tapi dua nanating korejat deui hudang. Bareng jeung kala Surya anu terus ngarengkenek masang kuda-kuda panon gular giler kanu ngepung. Kala Surya, bangsat sia, rasa koyo. Wirosada gemes helok narajang make jurus gugur gunung. Tapi kala Surya kelakah ngadepongkeun awakna make gerakan pamacan. Siap-siap baleun nyamperkeun kana beungeutna Wirosada. Jeleng Wirosada kapaksa mundur lebah dinya mah. Sabab perlawanan ti kala Surya memang tohaga. Matak ngabahayakeun lamun segituluykeun teh. Nyatun teu meger we pada ngepung ku ronda-ronda jeung Wirosada. Bedog-bedog ting kolepat ngancam dada jeung beheung si kala Surya. Tapi kala Surya teu sieun. Teu sieun ku bedog anu sakituran sabna jeung tararik. Kelakah ditepakane bangun saate. Teu aya anu keunak kana bitis. Belentrang. Atuh buruan anu sakitu legana teh kaider kabeh kunukeun keur garelut. Durug ka ditu, dereg-deg ka dieu terus. Kala Surya pada ngepung, pada naro, pada nyabet tapi edas. Si kala Surya teu kabeunangan. Kalakah beuki galak we jiga bayuk bagong bayangan, malahan mah dua ronda kababuk beungeutna pisan. Terus harita korer oge. Sedangkan di tempat sejen Wirapati Raga Tarung jeung Wardi dibantuan ku Uja jeung Pak Haji Asikin alias boga imah teh anu harita rucang-riceng ka hudang. Pak Haji langsung ngarawel bedog anu ngagantung dina tihang. Geur atuh ngepung Wirapati di tepas we. Nulikeun kabrug metak gandeng. Korsi-korsi ting jarung keol. Meja ngacuralit Ibu Haji gegerewekan bari jeung ceri. Pontong ngajago sia Wirapati. Nani oge sarabongkokan sia kaing. Sabat ieu mah sia geus digepung, sia mah bisa lolos. Daun. Jadi ngante. Sarabongkokan. Sarabongkokan. Cadu sia. Cadu digedai mah bobog. Leuwih hanep bejadada tibatan nyerah ka sia. Ya, ka dieu sia. Nek ditarung bebenul sia aing. Sabab sia geus ngahalangan kana paniatan aing baheula. Di mana sia nyisu tirah teh jurig? Namun terbukti nyawa sia diala ku aing penting ieu. Wirapati tetera apalun ka Wardi nu kungsi ngabeberik manehna dina mangsana mamawa nyisu tirah teh. Nya atuh hate Wardi harita nafsu sabrukna rajang langsung ngagunakeun pedog ngancam hulu anna Wirapati. Wah bodong sia bodong. Kolepat yuk belentrang ditakis ku bodogna Wirapati. Kembang sieun nepikeun ka ngapuricak.
Barang jeung kitu Pak Haji Asikin harita nyabetkeun bedog kana cangkeng Wirapati. Yuk gila keplos ya Wirapati marita rajang. Gusti lenyap Pak Haji Asikin harita ngarenya patena. Sabab bedog nyeuh kana beuteungna. Jeung atuh luncat ka gigir. Allah jedak atuh kana meja leutik anu make pas kembang. Borolo bahe. Gebrig. Pak Haji Asikin harita lumpat muru kanu aman maksudna mah. Ari bedog Wirapati nobros kana bilik seret dicabut deui. Terus dibandingkan kana cangkeng Wardi. Yuk, bulan terang atuh ditadah ku bedog deui. Kurawi siap tadah beheung. Bulan terang ditagis deui harita. Sedan sia modal Wardi. Wirapati ngagentak luncat bari jeung nyabetkeun bedogna. Nu diancam tarang Wardi, rek ditarok cenah tihur. Puguh Wardi meninggal lenyap hatena. Rikat malangkeun bedog luhur lentarang. Yuk, bulan terang. Bedog tuun Wirapati kana dada. Tekatahan sabab perhatian kana bedog anu ngancam kana tarang. Atuh sampoyong Wardi kabunangan ngarempeyak. Wardi rubuh kulu angan seueul ka bina-bina. Ambekan karasa eungat tanaga ngadadak leungit. Modal sia ieu mah. Wirapati ngulangkeun di bedog rek narok sirah Wardi, tapi kolepat gebrok aya meja ninggang kana hulu Wirapati. Yang lalu ngomong ngabongohan sajing. Tunggang atuh Wirapati ka gigit blok bujurna kana bang barung, juralit kana golodong. Wirapati ka kerot nahan amar, korea tudang deui cilepung ngajong ronda anu ngagokan gigireunana. Yang Alah. Eta ronda rubuh sekali nampiling sekali ninggil menyengir nahan kanyeri. Kalaca Wirapati kajaro deui muru ka Haji Asikin anu nyanyakal kursi arek babet deui ka manehna. Dulur eta kursi dibalangkeun satarikna pisan ku Pak Haji. Lempeng kana sirah Wirapati. Tapi ngan sakilat dibabad eta ku bedog. Yuk, borolot eta ku kursi hancur mancaurat. Jeung Wirapati luncat ka Haji Asikin. Bedog nyawu kana beheung. Belentarang atuh harita. Aya peso balati ngahalangan. Pluh murag hareupeun Wirapati. Barang dideret Wardi geus hudang deui. Manehna geus hasil nyalametkeun Pak Haji Asikin. Beretak Pak Haji terlumpat ngempikeun kaki buleud-buleud we kaluar bari kekeluhan minta tulung. Manehna soak teu waniun deui ngalawan. Tolong! Sudah ada kuasa Haji Guru. Dibebak sang aing. Cek Wirapati dergumpat muru kana lawang. Bedog geus dibebat babit ngencang atuh rek kabinasa Pak Haji. Anu memang gunul sirahna teh. Ketubodasna murang kagalih jeung Wardi ngahalangan. Siap harta keneh nyabet sukuna anu ngeplos, tapi ngeplos teu bebenangan. Sabab Wirapati rikat luncat bari jeung nyabet kana buhung Wardi ku bedog. Aplos belum terang ditakis di ku bedog. Bedog kana rampung gantung. Bulu atuh murag awut-awutan. Peseunna pareum. Di jero jadi poek buta Raden. Jeung Wardi luncat keluar. Manehna teu waniun gelut dinu poek. Nah, komode di jero imah. Jeung diberi ku Wirapati. Masih kena ragot jeung wirasada. Wirapati, babar kabeh si cunguk teh. Mantong dilila-lila. Cek kala Surya ngeuleuweuh. Eta omongan kahartieun ku Wirapati. Ya, Jung luncat ngajauhan terus song masang kuda-kuda. Sarta ngawajang ajian matihna. Pikeun ngababad musuh kutunggilan jarak anggang atau jarak jauh. Tapi wirosada waspada tur iatna. Jeung maren ode luncat. Bari jeung mundur saeutik neangan awahan. Culwe musuh mah diantap. Rakatek harita. Wirapati narik tanaga inti sarta ngawajang ajianana pikeun ada serangan ti Wirapati. Hiu beresat aya sinar emas nu kaluar ti dampaleungeun Wirapati disusul ku hasil ipis nu nyerang sakabeh anu ngepung. Tapi beledug atuh aya sora anu ngabedudug. Barang ceprek geluhur burjak aya cahaya kilat.
Tenaga batin Wirapati dibentur ku kakuatan tenaga batin Wirosada atuh puguh anu ngepung jadi birat sieun kapetelan ku benturan-benturan tenaga gaib di dua jago. Bangsa siya ngalawan kain modal sa ganuk. Wirapati atuh hohoak Marijeng matak di ajianana tapi Wirosada kicicingen gancan ngagorowo ka batuna sangka nyingkasing anggang buak sadaya lalumpatan sabab serangan Wirapati matak ngabahayakeun sanggis baladna jauh jeung anggang Wirosada matak di ajianana dulesat aya sinar beureum anu kaluar tina leungeun nu kana beungeutna Wirapati beledug aya nu bitu di tengah-tengah beledug petek haseup hideung mulek terus munggul kaluhur. Alamun. Lampu kejadian kitu kala Surya ngerasa jengkel manehna oge atuh ngawahan kuda-kuda. Ngawang kuda-kuda meuli tegepna nakeranan. Degarajan ka Wirosada. Tapi Wardi waspada. Manehna ngarti kana undupan bakal tumibak ka Wirosada. Gancang nyaput pesobalati dah hiup belasati lempageun kana genggerong Prasurya. Aduh, lap kepos. Kalah Surya harita kene orolo utah getih sabab manehna keur ngawatek ajian. Kalah kaganggu ku gerakan micieun panerajang ti Wardi teh nyatana peso. Timbul bantrokna tenaga diri dina dirina rampayak gebru si Kala Surya rubuh. Sukuna jadi leuleus kolepat Wardi luncat rek ngewa Kala Surya tapi teu kanyahoan. Ana hiuk beredug warikat Wardi aya anu ngabadung. Aduh. Wendak bangkiung gebru atuh harita Wardi rumuh bari jeung Humargung. Gigireunana geus ngajaga Wirapati anu rek nulungan Kala Surya. Karawak awakna Kala Surya dipangku berembung di bawah lumpat. Atuh puguh we Wirosada jadi bingung. Musuhna kabur ari Wardi cilaka. Lamun nulungan heula Wardi geus tangtu bangsat moal kasusul. Cenah eta rek mudag heula bangsat Wardi bisi tatuparna. Kang Wardi. Wirosada hari ngagarok marijeng nyampeurkeun gep tak-tak. Wardi dicakal terus dihudangkeun untung Wardi kuat bisa keneh ngomong. Kamu tenang naon aja. Kamu nasi bangsa. Campur Kang, lompat Kang. Mamawasi Kala Surya. Kumaha ya Kang? Beri kesimpulan. Tewak sekalian keun bahaya Kang mah. Dete kuna naon engke lamun geus datang di bakal milu mudak. Naon atuh Kang? Kade sing paus Kang. Abi rek mudag si bangsat. Didorong pandua. Sanggeus ngomong kitu, korbat, Wirosada teu katempo deui. Mainna lumpat satakar tenaga, mudag musuhna anu kabur. Sadengkeun ronda-ronda nu aya jadinya tipang colohok we gegemeukeun. Teu nyaho ada naon-naon anu kudu dipilampah. Ngan untung Wardi sadar, manehna bisa ngawasa kana dirina. Najan heueuh ge tinggalan Wirapati pohara tarikna. Manehna bisa keneh ngajaga kasadaran jeung ngajaga kasaimbangan awak. Pok atuh Wardi harita.
Wirosada teka tempo diteriku alam poek. Maneh lalumpat setekar tenaga ngobrol musuh na anu kabur. Sedengkeun para ronda nu aya di dinya tibang colohok we gegemeun teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Ngan untung we Wardi sadar. Manehna bisa ngawasa kana dirina. Najan heueuh ge atuh paninggal Wirapati pohara pisan tarikna. Manehna bisa keneh ngajaga kasadaran. Jeung deui bisa ngajaga kaseimbangan awak. Pok atuh Wardi harita ngomong semu haros-ros. Iya, kitu deh kanu sejen. Susul. Yang Wirosada bisi merukan bantuan. Kun bae kuring mantep di dieu. Rek ngumpulkeun heula tenaga. Cek Wardi. Sedengkeun anu ngariung barang ngadenge omongan kitu teu aya nembalan. Tapi kabeh ngarti kana parentah ti Wardi. Buriak atuh harita lalumpatan nutur ti Wirosada nulis ti heula nudag bangsa. Atuh sakedeung oge Wardi teh pada ningalkeun we. Gerang-gerung sorangan bari jeung nuringis. Korojo teh kiri kitu Ibu Haji Pak Haji Asik ini nyamperkeun dibarengan ku Ibu Haji. Yang kumaha kumulungannya nyawa nu kudu jalankeun Bapak lu. Gempeur Bapak yang sieun ku bangsa meninggal. Channel asli Cek dongeng Pak Haji Mang Dedi. Asikin bari musapan tak-tak jang Wardi nu harita dieu bari jeung muringis. Pak Haji jungkeun cai sagelas. Hadaang abdi teh. Yang loba cai mah. Cek Pak Haji Asikin ngandalkeun batur langsung ngajengkang mur ka imah. Tekung serila geus balik deui bari jumawa cai asak sagelas. Solong dibikeun ka Wardi. Karaban teu loba omong legu cai diinum sagelas puyak saharita. Alhamdulillah, mohon Pak Haji. Yang kuring asa nambahan di tenaga. Cik bantuan antum Pak Haji, dia cangkeng jeung walikat asa potong. Kelok dah si bangsa teh ngabongohan ka kuring Pak Haji. Cek Wardi beri ngacungkeun leungeun ngalaunan. Dia picaka ku Pak Haji Asikin di beyeng sinanangtung. Kibeg Wardi ngakibegkeun awakna. Bari ngawajang ajian warisan ti Aki Puralaga. Paranti ngaleungitkeun rasa kanyeri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dadak sakala walikat jeung cangkeng asa potong teh cager teu sakala-kala. Awak Wardi jajag belejag cangker cara biasa. Duh, Pak Haji, kadesin wasparos di bumi. Bisi bangsat balik deui kuring rek musuh. Den Wirosada sugan jeung sugan si bangsa teu beunang. Mangga yang mangapisankeun Bapa mah rek ngadaguan we di imah. Sabab geus teu kuat lumpat tinu poek jeung reuas keneh ieu ujang. Tasawuf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardi coba omong. Atuh lumpat tutukeun baturna. Musuh Wirosada nu ngabobrik musuh. Kaayaan alam harita beuki peuting. Kebenaran bentang barangan di langit. Atuh teu meredong teuing ayeuna mah. Tatangkalan anu ting belegedeg ka ciri. Jalan oge katempo remeng-remeng. Atuh teu matak heran. Lamun seguar di laluasa lumpat. Jojolatan. Musuh-musuh Wirosada nu geus lindit leuwih ti heula. Tunda kaayaan Wardi. Nya kitu deui atuh Wirosada sabatur-batur. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Wirapati. Keur di mana ari manehna?
Wirapati harita temen ngaburung kabur bari jeung mamanggul baturna anu katelah Kala Surya. Bu awakna kalah nyungkab karasa panas. Balukar tidak bantrokna tenaga sorangan. Getih kawas anu ngagolak, angin sesek jantung ratu beri asa ajo-ajolan. Ambek kanggeng ramek, sakapeung sok batuk ohe-ohekan. Tulung aing Wirapati, amangai banai, ala soban, ulu aing liura. Bari di papanggul ti si Kala Surya ngomong gitu bari jeung leungeun uyup aya karawak kana jeung Wirapati karawak deui kana irung atuh Wirapati keuheuleun pok ngomong rada kasar. Ngajadong sejanji gatuh. Apa dia gerek ditulungan ku aing kebangga ladon. Jadi mah bahaya bisi kasusul musuh. Ya, siang ngabangus we. Cek omongan Wirapati keheuleun atuh ka baturna bari jeung terus ngabrung kabur jujurlatan gancang pisan teu sieun-sieun ragrag kana jungkrang jep Kala Surya teu ngomong ka ugur gegerungan bari jeung nahan nyeri dina dadana sakujur awak ngucur ku kesang tiis tapi awakna panas menikeun ka nyabret Wirapati teu gempur jelung-jelung loncatan gancang pisan nya duahna tepi ka hiji tegal anu plungplong caraan da teu aya tatangkala naon-naon lebah di nyama ran Wirapati eureun Tuh di gubrang dua satyo. Ya, ngabangus wae si atuh. Gubrak si Kala Surya dituna setengah dibebutkeun atuh ngadat Kala Surya teh. Siapa teh lalaunan si atuh. Nah, ai sia kabina-bina teh aing. Jamal ke sa goblok darah ke. Kira aku sajagoan eleku kitu patut. Kunaon atuh di sia Surya? Ngadon mabalongkengan juga nunyiram goblok. Wirapati berikek diu napas ngahegak panon ngurleng ka baturna anu ngagoler. Nah, sia ngomong ka aing. Kira ku aing nyiram bisa goblok. Da sia badeng ngabangus wae. Ruksak kurampahan sorangan. Ruksak kurampahan sorangan. Ruksak kurampahan sorangan. Nakunaon? Ayo ngalempag ko besok. Aing kan ngawatak ajuan. Rek nabinasa si Wirasada tadi dapat. Terus? Tapi aing ngabawahan ka aing. Tadi tengelok wijen panaraja musuh aing dahulu aing jadi seueuh. Ujangan dia aing juga jahat. Wir. Hoi. Tolong aja goblok aing. Si dana. Asal hujan gede aing jadi ngagolak. Cek Kala Surya bari jeung terus gulang-guling awakna memang tambah panas meunikeun ka nyongkab. Si bakas lain jalu wae. Cabak sina parangkakan anu ngadungkuk segede batre goblok. Babari sesok, nangguban. Tong nyentak. Lain nyentak. Sok, nangguban. Kumpulkeun sesa tenaga. Urang rapun pun tenaga bati dewe. Channel asli Wirapati dongeng Mang bari Dedi. jeung rongko krawak nyekel tak-tak si Kala Surya dipaksa sina nangkum. Daek teu daek si Kala Surya nurut bari jeung gegerungan ge. Buru-buru wira. Ayo. Ngajadong sedih ganeng. Ngabangus si siapa kuai ngadik di dadetkeun ieu. Awas ya. Goblok. Ya, isa di dadetkeun kuai maju si goblok. Wirapati ngebrekes harita amkeun. Sebab bieu manehna ngantelkeun dampalingeun kana handapeun malaikat si Kala Surya. Terus beberapa kali narik napas. Cekuk deui nu akhirna ngeraskeun tenaga batin teh kaganggu. Surya. Sia teh yang beneran aing geus mau sedeh.
naon siya. Puh, Terus, najis. Kung nga ditoon ka ng madyos ka ba? Goblok bisan. mga agas beak. Biyakan mo na. Hmm? Dahil, Oo, beak. ha? Dahil ay nga gibaruan ko siya. Najis na yung ano. Puh! Ano? Jama protein, jama boik. Na ay siyang madyos ka binabinatuin. Supangin na sandaharan. Ah, pahingi. Diyan yato, tagdudutoy. Ngas beak. Kaya ganun. Hila siya rin. Pangalakan sa dito. Bisa. Benar ya. Yes. Awas yung madyos na tingagin wain. Isya marabok na ako, di siya? Sarwa yung mana. Ah, sabi ka ngayon wah, siya rin. Sige! Ito nga ba wain ko, konten sige na to. Tak, itu sige. Nya akhir na. Si Brapati mocorkeun tanaga batin kana tonggong si Kalasurya. Ari guna pikeun iskeun awak nongkab. Memeres kocoran getih anu pabariu. Mulihkeun deui tanaga Kalasurya anu leungit akibat bentrokan tanaga batin dina dadana sorangan. Ser karasa aya nu ngaliara kana awak si Kalasurya. Hanut hareuy-heuyeungan asa sireuneun. Panasna awak mengiti balik deui kanu sawajarna. Jajantung ratu sabab waktu cukup mangisanya kapan can. Para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha nasib si Kalasurya satuluyna insyaallah enjing dina bagian anu ka-35 urang Bandungan dina mangsatur acara anu sarua. Satacana mang atuh ngasieu ece ngasu acara tarucing kuring kade heula punya. Kedah tulis tarucing kuring ku tulisan baradan gitu tanya. Samantawis waktu di kandung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.